Anda bernyanyi dong. Saya sebagai musision mengiringi dong. Boleh dong. Musisional, gitaris. Gitaris. Anda bisa lagu Cina? Lagu Cina. Chinese? Saya bisa. Emang Anda bisa? Ya bisa dong ya. Masa? Japanese Iya. dong. Chinese saya. Boleh. Oke. Gimana ini masuknya? Iya, masuk aja. Masuk Ya, langsung dong. Aduh. 我们今生疏一起上场， Haji. 呼进来，享受我们花园。朋友啊，让我们地地道道不一样，我们既相处的既强强。 Samsu. Samsu itu. Enggak. Iya dong. Lagu apa lagi ayo? Sip, Anda bisa bernyanyi tidak, Sip? Yes. Lagu apa Anda bisanya? Charlie. Charlie, lagu apa? Charlie. Jangan hianati aku. Sikat, pancit. Cintaku. Cintaku padamu hanya seperti dulu. Mau begitu, tak pernah kau hargai aku. Oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Sikat semuanya, biar ku putuskan saja. Yo semua. Nyanyi dong, bantuan aku. Asik balik nyanyiin mah. Sangat omongan kabeh iya suka nangis ya bisa. Sedikit-sedikit, Bang. Picung urus sekali itu. Aduh, eta si Onek naon euy? Si ganu rusuhan gitu nya. Aduh, Ropi atau ngara Ropi ngajar mau Si gua atas di mana, Wan? aing ngagade HP aing di itu pindah. Letakin itu. Balik dah sih mana kumaha. balik aing geus balik gitu am atuh gitarna teh Siapa tuh diuk teh para radut saya weh kumaha sangeuna pisan sia mah. Sana tuh. iya Naon? tulungan duit aing Tulungan duit naon atuh sia mah datang-datang main tulungan duit wae. erek ngahadian HP aing si Faisal 200.000-an aing 100 ngirim 100 weh Ngahadian HP nu si Faisal. Atuh ku si Faisal na dihadianana. kapan aing masalahna boga hutang ke si Faisal aing 100 si Faisal teh hayang nyaho cenah kudu dihadian Mana keur puasanya? antu Bentak pisan eta. geus lah ulu-ulu sok loba bebletekan bulu 100 wayahna ieu Kumaha sia teh pan HP teh nu si Faisal? HP teh nu si Faisal. Heeh. Ruksak HP si Faisal teh. Ruksana ku saha? Ku si Faisal. Ya atuh sia pusing-pusing teuing kan. Masalah nama aing buka hutang 100 ke si Faisal. Atuh ngomong aing butuh duit kitu ditagih ku si Faisal kitu sia teh ngomongna. Belit-belit sia mah. 100 pira ge. Wah da aing teh boga tak kasih pedutas bukan bogaan. Harga diri angka batur mah aing wani sote kaang aing ah. Tidak aya antos mah bige Tah, gaduh. deuleu. Lah moal aing. Harga diri moal. Aing harga diri ti ang we aing. Aya kitu teh. Aya kan deh. Goblok. Naon ieu 5.000 jeung meuli kopi hideung ieu mah mahi lah. Kapan sami artos ge. 100. Tadana sia sugan bogaan. Geus ulah ka sasaha ka ang we buru. Pan aing teu boga wan eueuh. Buru-buru ngindung. Naon sia eta? Bau lah. Masih ge sarua bu bentak anjing. Buru-buru. Dano boga sia teh. Kosong ini Tuh mah. si Hansip gablegeunnya Hansip sianya. Harga diri aing ke batur mah wani sote Tanya, ka tanya, aing tanya, duit tanya. mah di imah mah loba aing ah. Ya tuh loba kalah nginjem duit ka aing. Pan Buruan sia, masalah loba. jauh. Harga Jauh, diri kumaha. nginjem ke batur sok bedawe tiang atuh sok. Wah aing teu boga aslina. Tuh kasih Hansip cai tengah-tengah. Aing ke batur mah harga diri tiang. Sip, siapa kok itu sip? Ayah sip di mana sip? Naon atuh? Duh, dari gua pisan. Riweuh kumaha sia, conge sia gua aing butuh duit. Udah datang riweuh nginjem duit. Bari lagi aing sorry nginjem ka sia, keher aing loba duit mah di imah. Keungan pedah we mah teu mawa sok buru heula 100. Teu gablek cai aing yang gablok sakali ku aing sia. Aing teresep nongkrong di dieu mah euy.
Ijeman we duit di mah. Nah, Masa sih? keliling heula aing sakedeungnya. Keliling. Aing ngaloba duit mah kayak di imah kan aing jauh teu turun ka imahna. Ya. Daripada sia pusingnya aya loba duit di imah mah ku aing sok panganyokotkeun sia teh purun ka imah mah. Ih, pan jauh sok nu geus aya we heula sok-sok. Ngomong sok-sokan terus ya gua duit di imah loba. Loba aing duit mangan pan dina barang keneh ang aing. Iya, podol zero. Sampe aing kai loba aing. Lo duit teh 100 nah. Hehehe sia. Atuh da isuk ge dibayar ieu. Lanjut Ujit sia mah. Ari basang jeung duit bae. Nuhun. Bodo amat. Nuhun ah. Nyawa lah. Wal poe datang ka ieu. Nginjem duit wae. Dasar picukeun ah. Tak teresep nongkrong kayak gitu. Nah, minjeman we duit gini. Utik duit. Aing eta sok usaha naon padahal teh minjem duit. Yo. Cip wayah minjem duit 70. Bayar. Ayeuna. Ya, goblok. Sia nya kalah ngaromongkeun aing. Kok jawab teh duit mah aing loba di imah bal. Eta sia teh goblok teh. Sakit ya perlu digunakan. Barada ge. Kenapa sah? Ih, ngol tirinya teh mana? Lah, ang nur aing udah minta pinjam duit ka ente. Naon? Nginjem duit 100 cek Ang Nur. Oh, wah lah nginjeman duit. Buru ulah rarese jeung dulur teh ngamuk ka aing Ang Nur sok buru 100. Udah ai hayu wae mah da bari jeung Nah, hayu iraha burukeun ieu 100 cek aing teh. lain kamari 200 pencen dibayar. Nyaho eta mah nu kamari mah poho deui sok buru 100 heula. Bodeuy, 100 ek meuli bensin cenah. udah utang kudu dibayar. Sok buru kayak gigis aya mah dibikeun dalain jeung aing mah Ang Nur. Nah, aya Bisi ngadat Ang Nur sia teh terus apa wae. aing jeung meuli pulsa eta ge lah. 100 na ieu 50 atuh. Luwih deui. Sia mah. Da moal mah aya tuh kudu 100. Geus atuh mah mah. Ah, cungur bebel. 100 ya mah. Wah. Mun jeuman tuh da aneh ai bayar hanteu. Kenal ruk. Kok bilap? Aduh, potongan leutik gitu atuh sia. Bilap kitu koplak. Aya teh geus ngalong kasih paisa. Kurang gitu. Sia aing jeung bobaturan teh. Puriang anjing panas tiris ayeuna gerek dibawa ka Ciamis. Kamari kan aya ah. Aing teh boga hutang ka si Faisal 200 nagih deui pisan dia terek dibawa ka rumah sakit. Bener eta teh. Aing Sok wadul mongloan mah. Nah irah aing bohong. Aing nginjem 200 wayahna heula. Bener. Aslina aing pada boga hutang ka si Faisal pada wae si Faisal na gering eta ge. Sok buru tulungan wayahna. Ibu euy 200 mah. Tah, aya geus lembar-lembarna rek. Aduh udah moal mahi aing. Nah, geus atuh moal mah. Geus bae ieu. Da ieu mah jeung pada gering aing pada gering teh. Kosong bohong. Aslina gering si Faisal ayeuna gerek dibawa ka rumah sakit ka Ciamis. Wah, geus atuh. Nuhun pisannya aing rusuh ya. Akan wae. Ih, Ayo ngeganggu. gas. Tuh 100. Ngalila tapi eta. Moal atuh sit ka bina-binaan teuing. Heeh. 100 atuh. Eta bergocap ge moal ieu. Geus sia tuh dia kan. Geus atuh lah nuhun nya. Heeh. Nuhun. Goblok euy. Kenal mana wok? Jajan kita tinggalin bayar Di aing ini masalah jajan non jedognya kan duit ke mana? benar. Heeh. Nu pilih sari mang. Asli. Asli sok hayang naon sih ku aing nu loba duit aing sok. Nutrisari mang. Aduh, panas ge ya. Sok jadi nutrisari. Sok sih hayang jajan naon? Ku aing bayar loba aing duit mah sok. Duit di mana? Teu tanya teuing sia pira ge dipangmayarkeun ku aing. Biasana besok minjem ke urang. Ih, sia sok hayang naon? Hayang seblak naon loba. Loba sok aing duit mah. Urang pisan. Buru atuh lila pisan.
Mana hiji deui tuh, buru atuh hiji deui. Yang. Aduh, aing. Enak euy. Heuh atuh komo sia 13 duit pangereun ku aing teu ngeunah kumaha. Nuhun acana. Udut bukan deh udut. Mancena boga duit. Udut sabungkus mah. Sabungkus sama moal 2. Ah beungeut sia udut mah mahal kehet. Yang. Nah, udut aya anjing cek aing Aya. loba duit pangereunna heuh sia. Seblak rek deui seblak. Wah, warna aja nih. Naon sok milih deui milih lemong pengen duit. Kang kayak kena ide ya. Sia goblok kerupuk lebok tah. Bebeungeut sia lah kerupuk. Ada kerupuk juga naon. Sia mah. Nikmat apa yang didustakan kayak seger. Pinjem motor sakedeung. Jadi beuteung Pinjem mulas. motor naon atuh. Lempang lah sia mah. Saya mas sakedeung ya. Aduh Pinjem sia udutna sakedeung aing. nu edan Nutrisari aing mah aya aduh motor ngijem nu aing. Montong lila ket. Oh, Sia hirup. Namanya tas di mana? urang tas di warung. Tadi heula tuh. Oh, kayak naon ah? Tas di warung di mana ieu maneh? Urang tas di warung. Lain pada eta mau motor si Wawan eta. Pan mawaan di warung, biar urang ditraktir sia. Traktir. Segala rupa ditawar hayang seblak, hayang rokok cenah. Ngacaprak ai sia teh. Asli. Urang hayang. Si Wawan teh tadi ka aing dongkap ka dia ka aing. Manehna teu geblegeun duit nginjem duit ka aing. Terus ka urang traktir. Aduh si goblok si Wawan. Tawaran segala rupa seblak, rokok, minuman urang. Aing ngobrolna ka aing tadi cenah erek bayar hutang ke si Faisal, ari heuk dipake poya-poyanya. Apa urang kapalan naon? Urang teu kuat hayang modal. Ayo modal. Urang nginjem bola motor pannya. Ampura ka ditu. Si Wawan di mana? Di warung. Di warung. Oh, Ah si goblok. Kalah barang hakan tuh mancok lagi ku aing kehet. Kehet si Wawan ka aing diberikan ke Ka mana? kenal jasa. Yo, naik ka mana? Ka si Wawan. Kadi kenah heula yo butuh. Ka dieu keunana sia? Utang tuh, nya cek aing esok mohokeun ai kana hutang teh. Utang naon ai maneh Faisal? Gocap nu tadi. Duit hutang naon ai ka sia? Nah kan tadi di tukang. Tadi naon? Mang Wawan ka urang cenah nyebutkeun cek Mang Nur nginjem duit nah kumaha. Erek ge aing ka sia nagih. Si Wawan nginjem duit ka aing bejana cek maneh sana. Si goblok si Wawan berarti nipu usaha ieu mah. Kadi geuneuh atuh lah pangaran. Diekeun kumaha pan aing sarua diinjem ku si Wawan. Aing ge. Para rubuh pisan. Wawan haram jadah. Kumaha tuh? Kayak bae mah susul si Wawanna. Pada ejek sini di keur barang hakan di warung si Wawanna. Ya kilu moal si Wawanna yap jeung aing sampeurkeun. Aing keur ieu yeuh. Beunang keraib. Heueuh Jeung tuh. saha eta we sia? Jeung Abah Rangsak. Ah, tidak semua eta mah. Jadi kumaha tuh aing ya? Heuh, ai urang kumaha? Pan duit aing ku si Wawan diinjem bejana cek jeung maneh sana duitna teh eta teh. Duit urang ge diinjem nyebutna Mang Nur nu nginjemna cenah. Si Wawan haram jadah ka aing. Calimut eta si Wawan goblok eta ka aing mempermainkan aing. Aduh. Cenah gering. Gering. Heeh. Nah, naon ieu gering ya? Beuring naon maksudna deh? dia Mang Wawan pinjem duit cenah bayar ke si Faisal keur mulia. Eta oge tadi si Wawan ka aing datang. Mamaksa nginjem duit ka aing ek bayar ka si Faisal 100 cenah. Ari heuge cenah si Faisal oge ka aing bebejana nginjem ti aing cenah Sal. Ngambil gitu atuh. Anjing. Ya, mending naon saperkeun nya. Yap. Wah bener lu gitu Tadi euy. aing pagi cek Sinendi, cek Sinendi teh keur barang hakan di warung itu di warung pecel itu tuh. Ya, Waduh ya, Pak. Cek rumah Sal. Wah, aing kalau bukan dole. Tenang baik lah. Oke Sal. Oh. Aduh, sebenarnya Mang. 8.000-an. Murah euy. Hah, geus kok lila lah pulang nama kok bae lah. Nuhun Mang. Ya, sami-sami. Oh. Ini motor aing sama teh Martelli aing goblok. Ah, ya hehe.
aing nipu sia berani-beraninya ka aing calimun sia di keladi deket. Yuk sia. Yuk. Ngeunah eta pecel eta, ngopi enak. Sudah yang ngopi. Raradu sia padahal mah sia teh rek nginjem duit menginjem duit we jeung jajan sia teh ulah sagala rupa disebutkeun bayar hutang ka si Faisal sia teh. Oh ka aing nipu deui si Faisal nu kituna nama si Faisal eta teh aing. Duit di si Faisal, duit di si Faisal tadi bayar wae. Gandeng sia ka si Faisal ngomongkeun aing jem duit ka si Faisal sia ngira aing ket. Ora sia mah. Sakitu atuh sukan gede. Sok mana kadekeun duit aing? Dia duit Bayar. aing gocap dia kan. Apa enggak? Bayar duit aing ka yang buru. Beak pakai jajan bieu ka warung. Buru. Beak Apa aing mah? Duit lagi beak. Beak. Tuh sakieu beak. Atuh isukan we. Raradu sia mah men panipu wae kitu. Ieu kudu kumakan kieu. Gebugan we ya. Bukan we siksa. Kabur-kabur nanti pula nginjem duit sakitulah. Kan. Isukan ke ku aing.